Sampurasun, nami abdi Eren. Abdi kelas 5 SD di Sekolah SD Maria Bintang Laut, Jalan Kebonjati nomor 209 Bandung. Dinten ieu abdi bade nerangkeun perkawis kaulinan barudak zaman now. Eren keur uli naon euy? Deren, kuring teh keur uli Mobile Legends tina HP. Game Mobile Legends teh game perang-perangan online. Kumaha cara ulina Ren? Maneh kudu boga smartphone anu RAM-na atau memori paling saeutik 2 GB. Jeung nu paling pupuhna maneh kudu boga kuota internetna. Maneh kudu install Mobile Legends tina Play Store. Terus buka aplikasi Mobile Legends. Awalna maneh kudu pencet panel anu aya tulisan Classic, Rank, atawa Brawl. Terus maneh pilih jawara anu dipika resep. Ada jawarna teh saha wae? Jawarana teh aya nu kelompok fighter atau petarung fisik, aya nu pake tembakan, aya nu sifatna bertahan, aya nu pake sihir, jeung sajabana. Game ieu teh tujuanna kudu ngancurin markas musuh, jeung kudu kerjasama jeung batur anu sarua nyambung internet. Bisi we baturan urang teh teu sakola, sekota, jeung saumuran. Ari kaulinan ieu aya manfaatna teu? Aya mangpaatna teh ngeusi waktu luang ambe teu jenuh. Sok aya pertandingan atau turnamen nu hadiahna uang duitna gede. Urang bisa ngalatih strategi. Urang bisa loba batur. Ah, lamun kitu mah banyak loba oge kakuranganana. Bener pisan, urang teh bisa poho kana waktu. Beakeun kota internet. Batur ulin urang teh sok mawa contoh teu bener. Jika bahasa teu bener, tingkah laku. Urang teh sok males diajar, males olahraga. Jeung pandan urang jadi rusak. Sok urang ngajaran mainan. Tembak, Deren, tembak. Mundur dulu, nanti mati. Rame euy. Pokokna maneh teh kudu bisa ngatur waktu.